Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban waktu manusia dirite nincak salah, saban usik saban wanci cicing teh dina gaflah, eling he manusia tong anteng teuing di dunia, sebab isuk ning pageto dicandak kuno kawasa harta banda tulungan pangkat ge temelaan sobat baraya jeung rekan pastina moal marengan, namun mangsa datang ajal diri teh ukur nyorangan, syukur nu aya di dunia nyerangkeun moal urusan, geura eling geura tobat sok geura saacan telat, mumpung masih keneh aya sisa umur di dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah.